Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng Ibu Nadia dina pangajaran bahasa Sunda. Sataacan lebet kana pangajaran, Ibu gaduh hiji kecap. Calik, 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 calik hartosna duduk. Mangga lebetkeun kecap calik dina hiji kalimah. Minggon kamari urang atos diajar ngeunaan sisindiran secara umum. Sisindiran teh sarua jeung pantun dina kasustraan Malayu. Sisindiran asalna tina kecap sindir anu ngandung harti omongan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol. Dina istilah sastra Sunda mah anu disebut sisindiran teh nyaeta karya sastra nu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Dina sisindiran eusi atawa maksud anu dikedalkeun teh dibungkus ku cangkang. Upama ditilik tina wangun jeung cara ngebrehkeunana, sisindiran teh dibagi jadi 3 golongan. Nyaeta hiji aya paparikan, 2 rarakitan, jeung 3 wawangsalan. Paparikan sareng rarakitan hampir sami dina cirina. Lantaran paparikan sareng rarakitan diwincik deui jadi 3. Nyaeta silih asih, piwuruh atawa pepeling, jeung sesebret atawa banyol. Duanana biasana diwangun ku 2 cangkang jeung 2 eusi, sarta murwa kanti. Mung ari rarakitan mah kecap mimiti dina padalisan cangkang dipake deui dina kecap mimiti dina padalisan eusi. Jadi kecap dina padalisan kahiji dipake deui kanu kecap dina padalisan katilu. Sedengkeun wawangsalan mah mung diwangun ku 2 padalisan. Padalisan kahiji disebat cangkang, padalisan kadua disebat eusi. Jumlah engang dina unggal padalisan nyaeta 8 engang. Umumna eusi wawangsalan teh ngeunaan silih asih. Anu dijieun wawangsalan teh tara ditetelakeun, tapi kudu diteangan dina bagian eusi. Minggon ayeuna urang lebet kana materi gaya basa ngumpamakeun atawa simile. Mangga tengetan contoh sisindiran ieu. Dina jero tas aya simbut. Simbut kayas ti Cipangkok. Dina kelas manira ribut kawas jog-jog bondok. Nah, contoh sisindiran ieu ngagunakeun kalimah nu mangrupa babandingan. Di mana babandinganna? Kelas manira ribut, kawas jog-jog mondok. Eta nya. Ungkara basa seperti kitu disebut gaya basa ngumpamakeun atawa simile. Saumpama dijentrekeun mah gaya basa simile nyaeta ungkara basa anu ngabandingkeun atawa ngumpamakeun barang anu geus disebut samemehna jeung barang deui. Cirina kecap-kecap anu digunakeun nyaeta cara, kawas, saperti, ibarat, jeung kadia. Jadi solih-solihah, sisindiran itu sama dengan pantun kalau dalam bahasa Indonesia. Dibagi 3 kalau berdasarkan bentuk dan cara menyampaikannya. Ada paparikan, rarakitan, dan wawangsalan. Paparikan dan rarakitan, keduanya hampir sama dibangun oleh 4 baris. Baris pertama dan kedua berisi cangkang, baris ketiga dan keempat berisi isi. Sedangkan kalau wawangsalan hanya berisi 2 baris. Dan isinya harus kita cari sendiri maksud dari isinya. Nah, kalau gaya bahasa ngumpamakeun atawa simile, artinya adalah ungkapan bahasa yang membandingkan antara satu barang yang sudah disebutkan sebelumnya dengan barang lain. Kosakata yang biasanya digunakan adalah cara, kawas, saperti, ibarat, jeung kadia.